Pernah gedean jah. Kabeh keluar timah, keluar kabeh. Keluar. Wih, iya suara naon ieu? Kayak darengkeun nareulu ka luhur kabeh. Wih, rada gedenya. Udah gede dareureukeun. Coba teliti. Aya naon dieu? Tuh. Malaikat Jibril langsung ngajerit. Kabeh kararudang urang aing. Wih, suara naonnya? Trompet ta naon tah? Kangjeng malaikat Jibril ngajerit. Cek malaikat Jibril ngajerit setik. Ceuli masyarakat gajengek. Wow, nyeri ceuli urangnya. Nyeri. Aya naon ieu suara naon? Kabeh ngerumpul gitu. Wah, eta pancingan malaikat Jibril pohara jasa saeutik jalan teu sakaligus. Bala mah direkam make HP sial. Nah, Kangjeng Nabi malaikat Jibril kita ngajerit malaikat Jibril. Pae kabeh nyeri ceuli mata irung sungut karasa kabeh ceritan malaikat Jibril sabulu-bulu karasa berak parah kabeh ku ceritan malaikat Jibril. Diangkat jadi rasul titah ngajak ka umat di Madian. Ulah ibadah ka patung ka batu ka kayu tapi ibadah teh ka Allah alladzi khalaqas samawati wal. Setiap rasul diberi mujizat ku Gusti Allah. Di antara mujizat anu didatangkeun diberikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam ka Kangjeng Nabi Syuaib ialah tongkat tuturunan ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Mulai gerak Kangjeng Nabi Syuaib tanpa pamrih dakwah terus-terusan teu beurang teu peuting salila bentak. Berbagai kalangan ku Kangjeng Nabi Syuaib terus diajak. Ternyata ajakan Kangjeng Nabi Syuaib tidak ditolerir oleh kaum Madian, kaum Aikah. Hiji-hijina Rasul nu diangkat di dua kaum. Ialah Kangjeng Nabi Syuaib. Allah ngutus ka Kangjeng Nabi Syuaib ala kaum main, dua kaum, hiji kaum Madian, dua kaum Aikah. Dua nana di negeri Yordania. Setelah diselidiki rawi nu nyaritakeun tentang dua kaum, horenganan satu zaman. Cerita Madian Aikah teh, cerita Aikah Madian teh, hanya beda pertempatan hungkul sazaman harita. Jadi lamun nyaritakeun dua kaum sabenerna mah sazaman harita-harita keneh, hanya beda daerahna. Madian ieu Aikah belah ditu. Terus-terusan Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah. Masya Allah, nu ngamimitian iman orang yang terhina, terfakir, termiskin. Tiluan mulai iman. Tidinya tina tiluan ngajak dulur-dulurna mulai rada loba. Alhamdulillah, ayalah perwakilan ketika Kangjeng Nabi Syuaib nyaba ka daerah anu geus aya di ditu nu nyampakeun. Dakwah ka daerah belah kidul aya di ditu nu geus iman.
nyaba deui dakwah ke belah wetan. Alhamdulillah aya di Aikah kitu keneh, di Madian kitu keneh, walaupun minoritas tetapi aya tekeung Kangjeng Nabi Syuaib dakwah teh lantaran aya sambutan. Dengan ayana sambutan masyarakat terhadap dakwah Kangjeng Nabi Syuaib anu kuari kebakaran jenggot adalah malaun, pembesar penggede di negara Yordan. Saat eta nu jadi presidena, nu jadi rajana adalah Kalamanun ngarana. Sebab hiji abujud, dua hawazun, tilu hatoyun, opat sya'fasun, Kalamanun, sarkhosun. Nah iya raja-raja di negara Yordan harita nuker ngajabat harita jadi raja Kalamanun. Kurang menceritakan tentang eta tadi eta dijadikan kuari di ilmu falak. Abajadun, hawazun, hatoyun, Kalamanun, sapasun, korosatun, dozogun, sakhodun, dozogun. Eta teh abajadun, alif ba ta sa, abajadun, alif ba jim dal. Jadi hiji dua tilu opat. Hatoyun, hawazun adalah hawazun ha 5, waw genep, zai 7. Hatoyun haletik ha 7 8 to 9 ya 10. Geus bisa sakitu ge geus bisa orang dudukunan teh. Kalamanun kap 20 lam 30 mim 40 nun 50. Tuh kan. Sa'apasun sin 60 fa 70 ain 8 terus. Korosatun qaf itu kop 100 ro 200 korosa 300 terus itu sakodun dozogun eta di ilmu palak urang mun endek utang hitung teh kudu apal eta heula ngalar eta heula urang abajadun nawazun atayun kalam hawazun atayun kalamanun sabasun atuh moal bisa ngitung urang ka dituna ke kapangijieun ha iha sabaraha deui angel atuh geus kitu mah jurang lamun nyaho kana usna ustea artina mah sumberna tina hiji-hijina bulan aya us April abhamtun April hamal to 9 Mai sarhun Mai April Mei sar saor hun 8 April Mei Jun Yun Jan Hun Yun Yuni Jan Jantun berarti to 9. Oh, tinggal kuari dipraktekkan guys ya sangaran. Zenab, Zena. Hitung kurang. Zai sabaraha, nun sabaraha, ba sabaraha. Dipakai kain ku za, Dedi. Jadi dukun dia. Ganti kuari ulah pakai sorban, pakai cetok kuari. Hatu bebari sebenarnya dukun atau macam pas gitu. Bandingan kuari ulah ilmu eta bae ilmu naon cenah kiai hitungan Jawa lo kira mata kudu bisa orang kos gitu teh anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa anak hiji ca 2 ra 3 ka 4 anak caraka da 5 sa genep wa do itu kasus itu babari itu hitung kuari tak sangaran sia anu hitung tungtungna sabaraha oh saya bicara lurahnya kaluarna jalan dapur ulah kalawang kudu ka jandela mun eueuh jandela nyieun heula sia riweuh kaluarna jam sabaraha jam 3 apruk-aprukan kaleuweung ayo sia kudu make serba hideung masyaallah jadi jawara ngadadak eta itu kan kos gitu duh kuda tukaran lagi aduh teplek eleh hanas kukurubusan hanas eleh beja kadukun apa nih eleh kena batu salah ngalengka aturan kencah heula kos ka WC sia mah katuh heula asa ka masjid lain
itu kan juri. Bisa beta dukun blow on, embung disalahkeun nya. Ialah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam terus-terusan dakwah, sambutan masyarakat kecil alhamdulillah aya unggal daerah kuari nu jadi kebakaran jenggot kalamanun raja. Idinya raja ngumpulkeun ponggawa-ponggawana. Hai. Ulah cicingeun daria. Weh. Aing geus ngareudang ngadengin. Daria cicing bae. Emang aing teu ngadenge? Kan aing boga ceuli. Aing boga mata. Ceuli aing, ceuli sia. Atuh. Dari acara ricing bae. Hah? Ayo orang musyawarah, rapat akbar. Mulai berangkat ka dieu kabehan. Wah, nyieun surat undangan. Berbagai tokoh masyarakat diundang ke kerajaan, ke keraton. Tunduk kana waktu ninggang dana mangsa nu utama, dina waktu nu geus ditentukeun ku raja kalaman. Ternyata raja memberikan ultimatum. Selesai musyawarah, sampaikan kepada Syuaib bahwa raja teu ngeunah cicing, teu tentrem hirup di keraton selama aya nu dakwah ngarobah-robah urusan peribadahan, ngarobah-robah urusan perpolitikan, ngarobah urusan perekonomian, terusik bejakeun hati raja. Maka tidak ada lain kecuali dua pilihan. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Dua pilihan terhadap Syuaib. Ije la nukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak, keluar di negara ieu beserta pengikut, tidak boleh ada di Madian. Terserah deka mana baburna, bawa pengikut-pengikutna keluar, ulah aya di negara ieu. Hiji. Kedua, mun nyana hayang cicing di dieu, la ta'udunna fi millatina, balik deui ka agama urang. Lamun bahasa la ta'udunna fi millatina berarti Kangjeng Nabi Syuaib baheulana kafir. Lain. Kok ieu bisa bahasa la ta'udunna atawa balik deui nyarana kabehan? Ieu khususna ka kaumna Kangjeng Nabi Syuaib na teu, atau dianggap Kangjeng Nabi Syuaib ku masyarakat Madian kafir sebab baheula ketika masyarakat nyembah ka patung Kangjeng Nabi Syuaib na di guha teu pernah aya reaksina naon, dianggap nyana akur agamana. Ternyata kuari nyana berbeda, maka dianggap nyana baheula kafir ku raja. Cak raja aula ta'udunna fi millatina, balik dari Syuaib beserta pengikutna ka agama nu kurang dianut. Dua pilihan disebarkeun ke masyarakat di Madian jeung di Aikah bahwa Nabi Syuaib terancam. Dua pilihan, hiji keluar di negara Madian beserta pengikutnya, terserah deka mana, ke Palestina misalnya, Israel misalnya, Suriah misalnya, atau manehanana cicing dirinya tidak mengusik ulah dakwah milu aturan-aturan agamana nu dianut ku urang Madian atau Aikah. Ilan sakitu sampaikan ke Kangjeng Nabi Syuaib, panggil Kangjeng Nabi Syuaib na, Syuaib ya, tongkat dikelek nih, serem Kangjeng Nabi Syuaib, gagah tenang, dipanggil
nuturkeun hanya kaum-kaum kecil. Jelema nu geus teu baroga sendal. Sendal cepit sebelah talina hejo sebelah beureum. Anu bangsa lah kancingna geus nyarengkleh. Jas barolong. Diiring kuno kitu. Arembungeun urang keraton neuli jelema kos kitu. Swipe. Ya. Pilih di antara dua cek raja. Lanukhrijannaka ya Shu'aib walladzina amanu ma'ak. Saat ieu maneh angkat kaki beserta pengikut anjeun ulah aya di negeri kami min qaryatina. Idet. Atau dua, silakan yang kedua, cicing di dia. Cuman maneh sarua jeung kami agamana nyembahna ka patung pilih nu bede aya nu leutik aya. Nu sedang aya kumaha maneh eta mah. Hayang nu bede jasa itu. Hayang sedang ieu, hayang nu leutik ieu, aya nu sok dibawa pangeran. Pilih. Kumaha kanjeng Nabi Shu'aib gentar atuh henteu. Qala awalau kunna karihin. Kanjeng Nabi Shu'aib ngajawab dengan tenang. Tongkat di tangan Kanjeng Nabi Shu'aib sugan aya gentar saeutik ka raja jeung ponggawa-ponggawana terieu tegeneuk istuning tenang sebab seakan-akan aya pendamping gaib Jibril, Mikail, Israfil jeung berbagai malaikat aslina asa babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang babarengan jeung Gusti Allah apa aya sieun teu aya. Sebab makhluk malaya tur walayan Pak. Teu bisa ngamadaratkeun jeung teu bisa ngamangpaatkeun. Hirup pamere Allah. Cicing pamere Allah, gerak pamere Allah. Kuarikeun ngahareupan makhluk Allah nyana babarengan jeung Allah. Boro-boro nabi wali teu pernah gentar saeutik ketika acan. Kitulah konsep dakwah. Lamun geus asa bareng jeung Gusti Allah nyawa taruhana masalah. Sebab segala-galana ti Gusti Allah. Hirup nang Allah dititah ku Allah, berangkat ka mana bae Allah. Kuari geus aya mandat ti Gusti Allah diangkat sebagai rasul, tanda karasulana bere mujizat tongkat. Raja lain neuleukeun Kangjeng Nabi Shu'aib neuleukeun tungked. Maksudna beusi ngamuk teh tungked. Numantek kata orang lamun neuleuh kiai baheula Habib baheula urang sieun. Baheula mah kiai marake tungked, Habib marake tungked, urang teh sieun. Kuari mah Habib marawa HP, kiai showroom HP. Ipu Doli boga 5 HP-na. Geus puguh tukang karung mah mah geus teu kudu dicaritakeun. HP teh aya nu khusus nilaruhi. Eta kan tungked baheula. Nu mantak eta Jumat teh Jumat khotib lamun make tungked urang sieun. Urang make tungked deui ku ari teh. Jadi kaduluna serem kos sudak perang. Mun ditanya, "Heuy eta bidah ulah loba omong sia." Henteu kula mah eta jang naon eta tungked dicecekal kos kitu. Jang nakol hulu sia. Indit sia. Serem ge. Daek Jumat sia teh daek indit sia ka ditu takol ku aing sia. Kan ngeunah na make tungked mah. Coba mun teu make tungked kumaha? Hese nakolna. Geus bari mah unggal khutbah tah di mimbar tungked. Nyieun nu pueda sagede halu habak. Lamun ditanya pan ieu kuari ngadadak, ya barang dongeng Kangjeng Nabi Shu'aib. Ternyata Kangjeng Nabi Shu'aib mah tungked wae. Itu mah tungked ti Gusti Allah. Ieu ge sarua bae. Tangkal emang sanu bisa nyieun tangkal ti Gusti Allah ieu mah. Ngan melalui tukang bas ieu mah. Sarerem Kangjeng Nabi ge make. Kuari bade lalengitkeun barang loba Wahabi. Aya ge aya tungked antepkeun teu nyekel. Sebab naon? Atuh nu khutbahna pan teu pantes. Nu pantes make khutbah mah nyekel tungked mah pan make jubah, udeng-udeng, sorbana gede, nyekel tungked. Pan urang kuneuleuna bae ge sieun. Ieu mah masa khatib sih make sapari. Make sapari teu make kopiah, doktrendos. Di ditu nama teh hayang keren, hayang hebat lah ceknya geus ulah make kos kitu. Nu penting materina. Itu
ngaritakeun kabeh deui. Ya Allah. Khutbah ngaritakeun kabeh. Kusum Agustus ceritakeun Agustus. Mun aya khotib kos kitu mending dicekel huluna. Tungtungna ke sia kitu deui tidak ku aing we. Anu jadi sasaran aing ge deui. Aduh, ya rusak ya. Rusak khutbah maka diterjemahkeun. Urusan meunang jeung teu meunang aya dina fikih, tapi manfaatna mana? Manfaatna mana? Apakah nu diterjemahkeun ku ditambah takwa aja henteu, malah acak-acakan. Dicek ulama ketika manfaatna tu ulah. Okos urang nikah aju maca taklek eta teh lan apa? Mane ulah dibaca tuh. Ai manfaatna mah. Jawaya urusanna maka ditu make duit-duit keneh. Mun kitu mah haju eta aya manfaatna beres. Gimana? Geus bantak ulama lamun nikahkeun, geus ulah dibaca. Geus, macanan ke bae di kamar duaan nya bae lelendehan habak. Mal anggeus ieu nya dimaca di kamar moal. Paling geus sabari saji toel ku pamajikanna, geus beres. Okos ngurutan diurutan ku pamajikan jadi lok anggeus. Teh, ieu bareng ku gitu. Masya Allah karim di lengit-lengit ya orang hari isma Jumat tapi coba dulu orang di Masjid Kesultanan Banten ieu tapak-tapakna dulu di Syekh Asnawi dulu di Syekh Husein carita dulu di patilasan para wali Allah aya tungket di dinya aya jubah di dinya malah di Tangerang aya 2 masjid anu jubahna teh osok ngaberenehan. Ye, lain kumaha itu baheula wali Allah mah kos kitu. Barang diganti ku ari, urang teh asa lain salat. Saudara-saudara sekalian. Sidang Jumat yang berbahagia. Iraha ngondangna sia. Ai sidang mah tuh pan kudu aya ondangan. Cuma henteu. Nah, geus salah bae nu aya. Geus dianggap sidang atuh ai kos kitu. Kadituna aduh asa ciletrek ieu pagawean. Nyata teh NU kababawa NU mah utuh sebenarnya mah kababawa ku Muhammadiyah milu padahal mah teh Muhammadiyah nu ngayakeun lamun NU na utuh teu kudu naon sababna manfaatna aya eueuh nu diterjemahkeun kemudian aju ningkat ibadahna jauh. Ya Allah jeung khutbah eta bahkan lain khutbah ceramah tah mah khutbah gaganti salat salah bae sia teu sah Jumaahna eta mah khutbah salat zuhur 4 rakaat 2 rakaatkeun Jumaah nu 2 rakaat deui khutbah jadi khutbah eta teh mah sambarangan eta teh gaganti 2 rakaat anu salat zuhur ku ari mah kiaina yang dibayar di khutbahna Masya Allah di Lampung teh baheula teh kos kitu kuari Katalaga, Bloon, Kacikupa, Kabojong, Ondo jasa. Masa khutbah dibayar? Tete sholat. Jadi cenah pugu kiaina. Maningan dirantai. Itu sholat dibayar, khutbah teh sholat. Masa dibayar sih? Cenah azan gimana lain deh, khutbah jeung azan. Beda. Azan mah meunang dibayar, khutbah mah ulah. Ye, kesana tuh aing mah jadi muadzin terus ya. Sas adzan balik geus. Hayang duit doang burung. Masyaallah, geus ulah make pembayaran coba budayakeun di urang ikhlaskeun abeh mantep rarasaan urang ibadah. Geus aya kiai nu hayang dibayar maca khutbahna, geus ulah dipake mantak naon. Teungeunaheun urang ibadah ya supaya mulus. Geus pugu urang milih pemerintah, geus pugu urang milih lurah, geus pugu milih pemimpin make sogok menyogok. Atuh khutbah ulah make sogok. Ini mah disogok, asal dibayar, daek teu dibayar, embung cenah kula mah maca khutbah di dinya kunaon teu dibayar. Allah sia mabur ka kuburan ka ditu. Masya Allah, ya akhir zaman benernya sedih kula baca. Ayo khutbah kudu hayang dibayar. Ya Allah eta mah tah teh dikamanakeun. Allah karim patokannya Mekah kosuk pernah cicing di Mekah bae Qala walau kunna karin dengan tenang Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab cek Kangjeng Nabi Syuaib apakah kaulah kudu balik deui ka agama anjeun
walaupun kaula teresep bahasa kos kitu teh bahasa pertanyaan nu dimaksud dama inkar cek ahli bilagah mah keheulanan kudu milu deui ka agama anjeun cadu aing kudu milu ka agama dia. Kanjeng Nabi saya bisa bahasa Baduinya. Cadu aing kudu milu ka abah maneh walau kunna karihin sanajan kaula teresep. Komo teresep kaula ka agama maneh kudu milu de keheulanan lantaran qad iftaraida 'alallahi kadiban. Nyata atuh kaula jijieungan terhadap Allah bohong anu pohara atuh kaula ngabohongkeun bade ka Gusti Allah. In udna fi millatikum lamun kula balik deui ka agama aranjeun kabeh andai kata kaula teh milu ka agama aranjeun kabeh bada inna jana Allahu minna sabada Allah nyalametkeun ka kaula dina agama eta dibere mukjizat kita ngembangkeun agama kita nyampaikan risalah ku ari kita milu ka agama anjeun agama batil keheulanan cek Kangjeng Nabi Syuaib wa ma yakunu lana an na'uda fiha teu pantes teu layak saeutik-eutik acan kaula kudu balik deui ka agama anjeun kecuali Allah ngersakakeun ayyasha Allah rabbuna andai kata ku Gusti Allah kaula dibalikeun an moal sama sakali eta mah andai-andai mun Allah ngabalikeun mah kula milu ka agama anjeun ngan moal kajen kumaha ge hei raja titik moal milu ka agama anjeun titik beuh pohara jasa tah bahasa Kangjeng Nabi Syuaib dipanggil di hareupeun raja mawa tungked dituturkeun ku jelema-jelema cacah anu teu boga kakuatan tetapi Kangjeng Nabi Syuaib mantep jasa kudu milu deui jeung agama anjeun kelanhan teu layak teu pantes kaula sebagai rasul diangkat ku Gusti Allah kita nyampaikeun risalah kuari kudu nuturkeun ka anjeun nyaho aya nyaho teh heheina di ditu teh aduh masyaallah bisa dibayangkan ke orang di hareupeun istana dipanggil diusir Kangjeng Nabi Syuaib beserta kaumna atau titah balik deui dengan jawaban anu jelas berbeda jeung kahayang raja Allah karim tenang Kangjeng Nabi Syuaib diangkat jadi rasul dibere mukjizat tegentar saeutik-eutik aja gitulah rasul-rasul Allah ketika dipanggil ku raja tenang kitu kene para wali-wali Allah urang mah boga sejarah teh Banten teh Maulana Hasanuddin Banten Maulana Yusuf lain lalagaan teh tarung jeung Inggris tarung jeung Belanda tarung jeung Perancis tarung teh jeung Amerika cenah Amerika asup ka urang anu perkecil nu gede di urang teh eta teh kitu Belanda Inggris lain lalagaan perang Masya Allah sepuguh para wali-wali sanga di ditu di dia Cirebon Syarif Hidayatullah tegentar setik acan ngahareupan raja bahkan loba raja anu tunduk asup Islam kunaon eta ku gedena hate asa bareng jeung Gusti Allah dakwah teh teu kadeuleuan nanaonna Allah ku ari mah urang mun dakwah nu kadeuleu cau Ambon koneng Masya Allah komo dakwahna aya di kelompok partai mah teu kadeuleu Allahna nu kadeuleu RP moal beres dakwah kos kitu moal beres dicekel ku sahabat ge moal beres hiji we dakwah mah nu kadeuleu Allah kentar tegentar saeutik-eutik acan